Bismillahirrahmanirrahim. Anak Adam anjeun di dunya ngumbara, hirup anjeun di dunya teh moal lila. Anak Adam geuning umur teh ngurangan, saban poe saban peuting dicontangan. Anak Adam paeh anjeun teh nyorangan, cul anak cul banda rejeung pamajikan. Anak Adam maot aya nu dibawa, ngan asiung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolongseran, saban poe saban peuting gegeroan. Anak Adam anjeun digotong ti imah, digarotong dina pasaran tugeuna. Anak Adam barang tepi ka kuburan, diasupkeun kana lahad leutik pisan. Aduh bapa, aduh emma, abdi keung, rupku padung, rupku lemah, abdi sieun. Anak Adam dikubur teh poek pisan, nu nyaangan dikubur teh maos Quran. Dulur-dulur regepkeun ieu pepeling, mugi sing janten pepeling tambah